Umah, boga atau siang, tara-tara tisasari, meni bangun nikmat bobok teh. Ari maneh teu menang dicarek, cek aing ulah keluar. Nasi teh nurut ka aing teh. Balegug sia. Sabaraha kali aing teh ngomong, ulah keluar. Sabaraha kali. Dengekeun sia. Maneh teh ulin wae. Kamalinaan ulin teh. Ayeuna teh burit. Lain tungguan indung maneh tuh di imah tuh. Dasar sia. Cuh. Ari sia teu ngadenge aing keketrok. Sia mah tiap diajakan ku aing lewe. Siga nu teu ngarasakeun nikmat we. Ditungguan ku aing di kamar ayeuna. Teu karasa 30 tahun aing ngalayahan nafsu bejat bapak aing. Mana janji teh euy? Dewek teh capek diomongan bae ku si lain. Dengekeun si lain. Dewek teh geus kesal. Bolak-balik. Janji. Dibere waktu tepi ka isu. Awas. Isu kan lamun dewek ka dieu deui eueuh duit. Rasakeun sia. Mana? Papi aku. Ripi, itu anak papi. Di umur 8 tahun sudah disiksa. Siksa di umur 8 tahun. Cek saha? Iker dina kandungan keneh aing geus teu suka eta jelema. Sia mah teh kok. Inungna teh udah Ku aing dijahit. Tapi terobah malah salingkuh ka aing. Ayeuna si umah geus teu payu dijual. terus. Papi nanek naon? 50 juta. Duit 50 juta. 50 juta teh lain duit saeutik pi. Duit 50 juta lain saeutik. Lamun poe isu tengekeun. Maksud papi Di podaran. Atan sia indung aing paeh. Ayeuna sia rek maehan salaki aing. Sameme salaki aing paeh sia heula nu ku aing di podaran. Wah, gancang manina. Itu aya polisi kabejaan. Si Abi cenah aing mun andasa ditelasan tadi penting. Kudu ditinggali heula ayeuna ku anakna cenah.